buka lapangan pekerjaan muka lapangan pekerjaan tingali nguli jalan di mana di meni mari lu usaha di dieu ieu teh luar biasa manfaatna gede pisan wayan teh nya cenah eta anu ngaharapkeun bae tong dilawan da teu apaleun tong dilawan sabab lamun dilawan kaituna bakal pipasiaeun nya seuri we urang mah manehna teu apaleun meureunna nya kitu keun bae da pangeran menciptakeun segala rupa oge eueuh nu mubadir da nu ngabubudeurkeun mah urang itu leuh nya Ustaz Ayu mana eueuh aya di hanap da naon sieun ceurik deui aing mah sieun eueuh naon Ustaz Ayu kali nu babayareun teh oh aya tamu di bumina ada anjeunna mah payu atuh padat acarana ge biau ge opat panggung da Ustaz Ayu mah oh ningali kalenana teh di pinu teh di buludang kabeh maos lebih ke tanggal 35 wah menyok aya seueuh nya maksudnya 35 panggung sebulan hei manusia kali Ustaz Ayu aya Ustaz Ayu bener nya mana kitu sorana manusia Anjir. Sadar naon teh? Manusia. Kareureung teuing leuweung kieu nya. Wah, eta aing mah teu sieun teu. Eueuh kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Sok, tiba baheula nepi ka ayeuna eueuh kabejakeun jelema pae ku jurig. Lamun ku beus loba. Aing malah we hade sieun ku beus daripada sieun ku jurig teu aing mah seting teh sieun ku jurig mah teu manusia manusia dawalu dia dawalu pada naon dia naik naon urang ludo orang di osok ludo aduh di mana-mana ya ludo aduh ampun ngaracun pisan komo pandayangan istirahat lain molor ludo eta podabuh memang molor manusia lah sieun aing teu singlar a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim budaratuna jaya nu dicai-cai una syarat umut putih pemenga panyumingkeum abingkeum balalager jurig di dieu kawa jurig di dieu balalager sok mare puasa manusia a'udzubillah hai minasyaitonir rajim lekoh ya lekoh biasana ati putih cahaya heran heran sabdani Allah kurung taning damar kurung mencerung kade serani kade ubar bablas ubar puji beri manusia sima aing sima mau sieun ku aing ge sarua sieun ku mau ka kidul aing ka kaler mau ka kulon aing ka wetan mau ka luhur aing ka anak alhamdulillah teu papangi jeung mau salamet we manusia yang balik jampe nu teu mati heuh naon juringna budeg molot jurigna kang tulungan motos gawa lain ngalamu
ciri khas dalang mana eta we laguna teh khas eta mah aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh kangkung eta teh saung goreng menjakeun ka panitia ke dalang manok dua kewandogan wah kacau panitia teh euy jangan dibubukeun aduh kang tulungan aha aya anu gegarayaman ini gegarayaman bahasa Indonesia karena debitis dengegelan lepok monyong lepok bagian aing ketika mah aya naon dengekeun usaha naon dengekeun naon dengekeun sora naon dengekeun salah keurnya usaha dengekeun keurnya naon gandeng cenah gandeng keurnya dengekeun usaha sora naon sia gandeng dengekeun usaha belah mana astagfirullah dia tenang lah kata dia siapa gandeng goblok ongkoh yang ada di sora dia itu siapa ongkoh yang ada di sora tapi siapa gandeng itu udah goblok siapa goblok itu gandeng itu air mana oh siapa ongkoh yang ongkoh gandeng gitu ya Allah dipacok cowok ini sila naon teuing euy ngilingikeun manusia sada naon eta dengekeun sia sada naon eta nah situ lumut di bau sada naon wa manusia nu kitu wae teh apal naon eta teh gajah kenog si goblok gajah menog sagede kumaha nogna aya aduh naon ari akal sia goblok kakara seumur-umur sia nyari make jeung gajah menog kabayang nogna teh segede nog puyuh atuh pencet goblok aduh naon ari akal gane goblok sia kabayang ai gajah 2 tahun ai nog leutik aduh sia goblok jeung gajah ngenog teh aduh kabayang aya gajah ngelek boboko rek ngileun lemah aduh ku jempolna kita cukup goblok naon aya gajah kongkorongok aduh hayang melebu pendigenti ku gajah sia teh aya gajah kate aya gajah pelung aduh aya gajah pelung mapan biasana ayam pelung lamun rek kontes dibere belut ieu mah dibere orai orangna teh anaconda di gede aya gajah ketawa goblok sia teh hayam sia teh pada ganti ku gajah goblok sia teh aya bubur gajah si goblok aduh nggak sia teh aduh alah
anu ya mah anu halus mah aya bakakak gajah anjing. Aduh bakakak gajah kumaha ngadangkakeunana goblok ya. Ngadangkakeunana teh ku doser lah ngadangkakeun mah nyolokna kunaon goblok. Petihan listrik seketan luhurna. Aduh alah ayam merebus rasa gajah bawang. Alah sia kamana we karep. Alah ampun. Naon deui. Aduh naon aya nog asin gajah sagede kumaha capna goblok. Alah aduh alah aya naon ya. Naon gajahna datang. Bapak gitu Panjang umur gajahna datang. Allahu Akbar. Allah ayah gajah tulalena sauted dan tulale teh kuncung. Aduh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah karangna syariah ieu. Ayah gajah membawa kantong rek sekolah PAUD. Siapa kain goblok dari bapak lamun teh gubuk-gubuk kantong mah ka hati ku aing di dieu eueuh deui ngagubuk kantong di hati aing. Tapi mah ka gajah nah asa mau kantong ke sekolah PAUD naon sia aya gajah darah tinggi. Marah-marah cuma setruk. Aya gajah setruk kumaha dia tulalena heuras. Nah ada tulalena anak gosok sama kemana wae. Sugan teh wah gawir di orang maluak lieu daya gawir menire was kuring 30 kana gawir ieu dadang aduludun ieu gebok jeung teuras we dieu dadang aduludun 30 kana gawir jadi babak melur ieu dada 30 kana gawir perih-perih nah meni kieu merong eta sih ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena ngewa kadengena cik sia teh geus secara bro eta ngomong gitu-gitu kacida-cida teuing naon aya gajah teh turut munding. Aduh bener ada malah gebok boleh dia teras ya ya ulah kaget teh bangsa manusia saha ya kaula ulah naon itu naon eta daya sanesnya teh patih no tresakti sampun dumugi ulah kaget teh.
Yep. Woi, dulunya. Ulah kaget bak sama lusa. Anjir ada wala tinggal di tokeng segede kieu. Toke nu gitu mah. Lain tokeng, sebenarnya tokeng segede gitu. Dulu itu ujang jangkrik segede kieu. Gajah jangkrik. Wah, aya penguin. Jelas penguin gajah bulan. Anjing punya gajah kieu. Da ingin nyaho sia teh. Gajah malen sagede kieu. Sagede kumaha? Sagede Japati. Berarti Da Japati mah alit, da Japati da dua. anger. Waduh, ieu jelema nepi ka goreng patut ieu kabeh. Aduh. Ngomong nu tengah eta beungeut mun jiga cangcut kitu. Asa situ goblok. Aduh ngambek euy. Ya anjing ngambek jeung cangcut jeung soet ya anjing. Saan geus goblok. Jeung merah di geus logor. Aduh. Allahu Akbar. Jelema nu ka goreng kieu. Alah.